Ayo, reina bapak hajat kapi hatur. Oke, nu mancen tugas. Mau di dapur, di pertengahan kapi hatur. Hah? Pak Oleh, paling mana Pak Oleh? Siap. Bulan anu katembong sapoto bintang tingkar tit narembongan maturan hati nu tunggara alatan dipegat kena cinta. Nalangsa diri ukura sumera ka Gusti mugi sing kiat nandangan lara lamun seknya ieu karma kuring kung sini lampah dosa duh ampun Gusti kamana kamana neanganana manehna nu kungsi kukuring di nyeri masih kasangakeun kangge keluarga besar Bapak Ibu hajatan. Oke tilap kangge Gubanti Aji pupuh lemur pangarsan Bapak RT Bapak RW. Saloyo. Abdi masuk GR ayo. Video diri ukura sumera ka Gusti mugi sing kiat nandangan lara lamun sini lampah dosa duh ampun Gusti oleh mana kamana neanganana jefol kasiran pangarsa manehna nu kungsi kukuring di nyeri ampun
artos neng. Ayo Bapak Hajat. Masih kasakan kangen pangarsana teteh sareng pangarsana Pak Oleh. Ciri nujanten sabumi oge cara nujanten sadesa. Bilih tesapuk sareng mamanan jemar hampuran kita dah. Sanes pinton kapiasa bajirung laku sing kuringan ibu. Berat hati iya jadi berat, saprak anjeun minta pegat, cinta nu meuli duriat. Ayo Bapak Hajat. Salayang Bapak beri hati iya jadi perih, saprak anjeun salah milih, nu lain dianggap kudu kamana, kudu kasaha, jeung kudu kumaha, ngadukeun rasa nu keukeuh teu ditarima. Sabab ieu cinta jeung ieu rasa teu bisa kasasaha, dugi ke ayeuna ku berat katidak, sok sanajan hati ieu teu narima, tapi dalah di kumaha anjeun geus milih nulian. Bapak, Bapak nama si Bapak mah. Siap nyawer? Oke. Kapiatur kangge kula margi besar. Awis kadedeng nya disimpuri. Salayong. Ayo Bapak Haja. Beri Pak Oleh hati ieu jadi perih, saprak anjeun salah milih, nu lain dianggap kudu kamana, kudu kasaha, jeung kudu kumaha, ngadukeun rasa nu keukeuh ditarima. Awas
Aderi kudu kamana kudu kasaha kudu kumaha ngadukeun rasa nu keukeuh teu ditarima sabab ieu cinta dengan ieu rasa teu bisa kasasaha dugi ka ayeuna ku tidak sok sanajan hati ieu teu nerima tapi dalam di kumaha anjeun geus milih nulian. Alhamdulillah hajat oke ring-ringan keluarga besar Ibu Kades ayo kang Ibu Riasna anu mancen tugas hatur nuju mancen tugas kang Sadayana Salayo awal wanci burit surya rek pamit hujan letih ngaririntih ingat lapan pating kolebat sisi basi sirat jayanti mangsa sarep narek datang di barengan ingat kilaban ombak letik pating siriwi sisi basi sirat jayanti jayanti naik kunjang di pasini ngahudangkeun rasa dege jayanti muka lakonan dua nyangreut pageuh rasa dege tapi atur kaki keluarga besar ada samili sampai jaringan asik mangsa sarep narek datang di barengan ingat kilaban ombak letik kepatingan kolebat sisi basi sirat jayanti jayanti muka lalakona dua ngahudangkeun rasa dede jayanti muka lalakona dua nyangreut pageuh rasa dede jayanti muka lalakona dua ngahudangkeun rasa dege jayanti muka lambaran carita nyangreut pageuh rasa dege